Allahumma salli wa sallim ala rasul al-harisi bil mu'minin ar-raufir rahim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala rasulil azizid dhamin al-haris bil mu'minin ar-raufir rahim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin salatan wa salaman daiman tujibu bihima da'watina fi وصلي وسلم كذلك على الرسول الكريم ذي القوة عند ذي العرش المكين
المطاع جبريل وعلى سائر الملائكة المقربين وعلى جميع الأولياء الأولين والآخرين وعلى أهل طاعتك أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. Anu sangat kusim kuring dipihormat sadaya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Wahidin. Oge anu sami-sami kusim kuring sangat dipihormat sadaya jamaah puji sinareng syukur manggalah urang sami-sami panjatkeun ka Gusti anu Maha Ghafur kalayan kudrat siraneng iradat mantena. Alhamdulillah urang sadayana masih keneh dipaparinan kesempatan, masih keneh dipaparinan yuswa ku Allah. Sakira urang sadayana tiasa sumping ka ieu tempat ngalaksanakeun salah sawiosna kewajiban urang sadayana, yakni thalabul ilmi malam khamis. Nu mudah-mudahan ngariung kempel urang dina malam khamis nu ayeuna sing nganterkeun ka urang sadayana kana hasilna rahmat magfirah sinareng karidwan Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan berkah ngariung kempel dina malam khamis nu ayeuna urang sadayana sing dianterkeun menuju kasalamatan, kamaslahatan, kabagjaan dunia terutama akhirat. Sholawat miwah salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana, yakni baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadaya keluargana, kasadaya ashabna, kasadaya para tabi'in, atba'na dugi ka urang sadayana. Nu mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa bersama mantena baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para bapak ibu sadayana, alhamdulillah takdir Allah anu sangat pisan patut ku urang kedah disyukuri. Nyaeta urang sadayana dipaparinan hidayah sidareng taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Naon pangna sabab ieu teh tawis urang tetep sok sanaos nuju teu aya guru tapi urang tetep beristiqomah hadir dina thalabul ilmi malam khamisan. Ieu teh anugerah anu luar biasa. Urang dibere milik anu luar biasa nyaeta
hidayah jeung taufik. Berarti urang sadayana sumpingna ka ieu tempat teh saking ku hoyong kengeng petunjuk ti Gusti Allah. Ari petunjuk Allah teh mahal. Tuh. Jadi urang tetap istiqomah hadir ka ieu majelis malam khamisan teh. Ieu sangat luar biasa. Anugerah anu teu tiasa ku urang dicarioskeun. Ieu padul Allah, rahmat Allah anu mana ku urang sadayana kedah dibeungkeut, kedah dijaga, kedah dilestarikeun sampai ka akhir hayat urang sadayana. Malah tepakeun deui karekan-rekan urang, utamakeun heula ka keluarga urang supaya terus keluarga urang, anak incu urang teras bersambung ngikuti jejak langkah urang sadayana nyaeta hadir resep cinta kana majlis malam khamisah. Nu mana upami keluarga urang ayeuna urang hadir di tempat, dasar urang ka dieu teh cinta kan, tawis cinta. Sabab cek paribasa ari cinta teh kumaha? Jauh dijug anggang di teh. Urang nu jauh ngejug-jug ka ieu tempat, anu caketna sumping ka ieu tempat, ieu tawis urang aya rasa cinta. Kecintaan urang nu tadi teh sing bersambung ka keluarga urang, sing bersambung ka anak incu urang, katurunan urang. Sabab insyaallah urang ka surga bersama guru, kabawa ka surga bersama guru, kabawa ka surga ngariung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah atuh keluarga urang, anak incu urang sarua sing bersama urang ke di surga. Ulah urang ayeuna di surga kete jeung guru sareng Rasul, tapi mana anak urang, mana bojo urang, mana incu urang teh, mana keturunan urang, keung urang teh. Masya Allah ya, gitu. Jadi giringkeun keluarga urang, bangkitkeun keluarga urang, anak incu urang teh sina terus bergabung jeung urang, sina ngikuti jejak langkah urang nyaeta cinta hadir tolabul ilmi malam khamisan, supaya urang ke bisa di dunia bersama, di akhirat juga bersama, di surga bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para jamaah anu sangat mulia, para pencari hudana Allah, para pencari petunjuk-petunjukna Allah. Urang sami-sami belajar tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hilmi wal anati warrifqi. Bab menerangkan hilim,
Hilim teh nyaeta santun. Atanapi hilim teh tiasa diartikeun oge lapang dada, atawa tiasa diartikeun oge pemaaf, tiasa diartikeun oge penyayang. Atanapi hilim teh tiasa oge diartikeun tidak mudah marah, atanapi menahan diri dari gejolak amarah. Sami masih keneh naon arti dari hilim, arti dari sifat hilim. Atanapi bisa oge diartikeun hilim teh mampu menguasai atau mampu meredam amarah. Atanapi hilim teh tidak cepat-cepat menindak orang yang mempunyai salah. Itu sami eta naon hilim. Atau hilim teh tadi menahan gejolak amarah. Sakira orang teu membalas, sok sanajan orang mampu membalas. Tak ieu sami keneh naon hilim teh. Insyaallah gitu hilim. Wal anati dan menerangkan anah. Ari anah mah nyaeta masih keneh sami mirip-mirip, hampir naon mirip sareng hilim ya. Al anah mah nyaeta tidak tergesa-gesa di dalam urusan. Jadi al anah teh naon tidak tergesa-gesa di dalam urusan. Atau al anah teh berhati-hati dalam menghadapi permasalahan. Ieu masih keneh naon sami arti kata al anah. Atanapi al anah teh bisa diartikan al anah teh tenang. Naon tenang. Tuh lamun cek bahasa budak ngorak mah naon enjoy ya. Tuh sabab tadi teh ya. Jadi al anah mah kumaha? Teu rurusuhan. Jadi al anah teh sifat atau sikap rurusuhan, tegurung gusuh. Jadi sifat al anah mah sifat tegurung gusuh. Terurusuhan dina bertindak, terurusuhan dina naon keputusan-keputusan, terurusuhan dina menghukumi, dina ngahukuman, terurusuhan dina menyimpulkan sesuatu permasalahan sebelum diteliti. Jadi masih kene sami naon kehati-hatian kene. Jadi jelema anu bersifat anu memiliki sifat al anah mah nyaeta jelema teh tara gurung gusuh, tara gadeblas gedeblug, gurung gusuh naon cek paripasa mah naon gersak gerusuk, tara gerusak gerusuk, tara gagabah ya. Tuh jadi jalmi nu ngamiliki sifat al anah mah tara
gagabah teu tara gurudug baik dina setiap perkara, baik dina naon tindakan, keputusan atau segala urusan-urusan, segala perbuatan. Jadi gitu nya. Jadi al-anah mah nyaeta sifat ketenangan. Tuh paham sadayana paham? Jadi masih kene mirip-mirip sareng naon sifat hiling. Jadi nu ngamiliki sifat al-anah mah jiwana teh sikapna jiwana tenang kalem gitu ya, kalem baik dina ucapanana, dina bertindak, dina sagala perbuatan tuh hayang gurusuh tuh hayang cepat gitu ya. Tuh luar biasa, ieu sifat anu luar biasa gitu. Warifqi dan menerangkan rifq. Arifqi mah nyaeta masih sama lah, masih hampir naon mirip nyaeta sifat lemah lembut. Jadi sifat naon lembut lemah lembut baik dalam ucapan, lemah lembut baik dalam perbuatan, lemah lembut baik dalam segala urusan. Jadi nu ngamiliki sifat ieu mah sakira orang nate lemah lembut kumaha masih sami santun kene ya, mirip kene sareng khilin lemah lembut teu barangasan orang nateh teu naon teu barangasan teu haok gaplok ya tuh teu resep pulutat polotot teu pararuguhnya teu gaok gitu teu kitunya tuh Masya Allah ya sifat anu mulia. Jadi dina nalika mendakan kesalahan dari seseorang teu gampang naon main hakim sendiri meskipun jelas-jelas naon salah tuh main gebog gitu ya gitu. Insyaallah ya akhlakna paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ieu tiga sifat anu nemeh nyaeta sifat anu sangat mulia, sifat anu sangat terpuji, sifat anu diridhoi oleh Allah, sifat-sifat anu disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti atau sebaliknya terpuji naon tercela, sebaliknya diridhoi, sebaliknya disenangi, disukai oleh Allah, berarti kumaha tidak disukai. Berarti di mana orang teu seperti nu tadi sifat orang, sikap orang teh teu tadi teh teu santun, orang teh mudah naon teh mudah emosian ya orang teh mudah, orang teh teu bisa menjaga amarah, teu bisa orang teh mengendalikan emosi. Orang teh teu penyayang, teu pemaaf, berarti orang teu sabaliknya tadi berarti orang teh tercela. Sakira sabalikna deui nu kadua teu sami tercela, sifat orang tercela
sifat orang, sikap orang teu disenangi, teu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ulang ngamiliki sifat gurudag guru sak guru suk rurusuhan dina sagala rupa urusan, dina sagala rupa tindakan dina sagala rupa keputusan hayang rurusuhan we sikap urang teh. Berarti wah ta eta urang patut urang kudu dinaon buang singkirkeun eta sifat. Sabab sifat rurusuhan teh adalah sifatna setan nya. Rek ngikuti mana urang? Rek ngikuti Rasul, rek ngikuti setan urang teh. Nya jadi perlahan urang teh piceun sifat-sifat jelek urang nyaeta dihenteu-henteu ge jelema anu rusuhan mah kumaha ceuk ilmu bieu teu sae ya masyaallah ya masyaallah kitu nya. Samulihna tadi teh teu lemah lemut baik dalam naon budi pekerti urang teh dina budi parangi telemah lembut dina berbagai tindakan urang sami ieu teh urang teh berarti bersikap anu tercela. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, di mana urang ngamiliki sifat anu tadi teh sifat nu terpuji nu tadi ya insyaallah hidup orang bakal merasa naon tenang, hidup orang bakal merasa nyaman, hidup orang bakal merasa naon tentram ya insyaallah. Jadi di mana orang ngamiliki sifat-sifat anu tilu tadi teh insyaallah bakal kenyamanan anu aya dina jiwa urang, bakal kenyamanan anu aya dina rumah tangga urang, bakal aya kenyamanan anu aya di lembaga urang, bakal aya kenyamanan anu aya dina hidup bertetangga urang, bakal aya dina kenyamanan hidup urang dina bernegara ya kitu nya. Jadi anu insyaallah setiap jelema anu ngamiliki sifat anu tilu tadi insyaallah hidupna bakal selalu berhati-hati. Hidupna moal sologoto ceuk paribasa memeh pok memeh praktek bakal selalu dipikirkeun heula, dipikir heula, dibulak-balik heula. Sabab jelema nu ngamiliki sifat nu tilu tadi insyaallah akal pikiranana bakal berfungsi, akal pikiranana bakal berfungsi, bakal berjalan. Jadi akal pikiranana bakal berjalan. Jadi memeh pok memeh praktek bakal selalu berhati-hati. Dipikir panjang heula kumaha ieu teh akibatna, kumaha ieu teh naon dampakna teh, hasilna teh kumaha ieu urang teh. Apakah madorot, apakah bermanfaat. Kumaha ieu hasilna tina tindakan urang. Apakah kemajuan bakal kemunduran. Jadi jelema anu ngamiliki tiga sifat nu tadi insyaallah hidupna akalna bakal berjalan, hidupna bakal senantiasa selalu berhati-hati. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan, anin nasi, dari manusia, atanapi dari orang-orang. Jadi wal kadzibina al-ghaidha, jeung jelema-jelema anu menahan amarahna, wal afina, jeung jelema-jelema anu memaafkan kesalahan, anin nasi, ti jelema-jelema. Wallahu Allah yuhibbul muhsinina, meridoi atanapi menyukai, al muhsinina, orang-orang yang berbuat kebajikan, atanapi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi wallahu ari Allah yuhibbul muhsinina, eta mikarido Allah al muhsinina ka jelema-jelema anu migawe kaalusan, anu migawe kahadean gitu. Jadi ieu ayat jadi berkaitan jeung nu tadi teh sifat naon khilim teh ya. Ieu ayat teh menerangkan sifat orang yang mempunyai sikap hilim. Satu acana kalimat atanapi kata wal kadzibina al ghaidha, nyaeta alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ieu teh menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi orang anu bertakwa mah gitu ya. Jadi orang yang bertakwa nyaeta sifatna teh alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam taat terhadap Allah, pisarroi, baik di waktu lapang atanapi baik di waktu sugih, di waktu kaya, di waktu kerboga, ya. Wadharroi, dan di waktu sempit, di waktu telapang, di waktu kerteboga. Jadi jelema nu bertakwa mah selalu menginfakkan harta bandanya di jalan taat terhadap Allah dalam berbagai keadaan apapun. Urang teh keur senang, keur boga, keur teu boga, keur sugih, keur teu sugih, jelema nu bertakwa mah tetep we ngaluarkeun harta ban, tetep we infak ya, tetep we infak, teu kahalangan ku urang keur kasempitan. Insyaallah ieu sifat jelema nu bertakwa mulia gitu. Sifat mulia. Tatap keur teu boga, keur pailit ge urang teh nya, keur susah ge tetep we urang teh resep ngainpakeun harta banda dina jalan taat terhadap Gusti Allah. Teu siga urang nya. Insyaallah teu siga urang. Jeung bertakwa mah ari urang mah geuning kadang kumaha. Teu mang urang teh ditaros mang atawa ceuk bojo urang aakna
tuh tinggal aana tuh gerak infak aana tuh di pasantren teh wegah anu cek bojo urang teh nya atanapi cek saha we kitu nya ka urang teh aana gerak infak aana tuh masjid tuh butuh lampu masjid omeaneun butuh cat misalkan ya atawa tuh pesantren teh ada kebutuhan anu tapi da urang mah lemah teh lemah teh kalah ngawaler urang mah geuning sok kumaha teu lamun cek nu tani teh meureunnan kumaha cek petani nya ke mamahna ke insyaallah di mana naon geus hasil tani ya di mana geus panen insyaallah aa rek naon infak ka pasantren ruk infak ruk sodakoh ka guru ruk sodakoh ka santri curang teh ruk sodakoh ka pukoro masakin yatama tuh ari pek teh geus terjadi panen geus musimna panen aya deui we alasan urang mah kan kitu nya aya deui we alasan urang mah geus prok panen kumaha jawaban urang alasan dan urang teh masyaallah mamahna ditagih deui ku indung urang ku bojo urang atawa ku saha ku santri teh ya kumaha alasan deui we urang mah ya masyaallah lemahna urang aduh kalaresan mamahna panen ayeuna mah mamahna panen ayeuna mah geuningan kurang teu siga tahun baheula teu siga panen kamari mamahna alah gagal mamahna panen ayeuna mah teu urang mah kitu we nya berbagai alasan we tuh cuk urang pedagang teh kayak insyaallah deuk infak lah urang teh saudara-saudara cek teman-teman urang teh ya teman-teman sama-sama mencari petunjuk Allah teh saudara-saudara kawan-kawan hayulah urang rapatkeun barisan hayu urang naon urang ngabantu ngembangkeun agama urang ngabantu nempelkeun harta urang dina naon pembangunan agama pembangunan pasantren cek urang teh siap cek rekan-rekan urang insyaallah ya payulah bubuahan tahun ayo mucekil misalkan ya teh kade tah nya kade geus ieu teh aya alasan deui wae masyaallah tah matak urang kuatan katakwaan urang niru urang meniru orang-orang anu memiliki sifat takwa nya jadi jamaah darul teh amal we kumaha urang teh sok sanajan urang sakieu keadaan sok sanajan sagala rupa terbatas kemampuan amal urang ibadah urang sok atuh ya urang prungkeun prakeun di mana kemampuan urang negakeun kemajuan agama teh imma ku tanaga ku pikiran ku harta banda realisasikeun amalna urang teh sabaraha dikaji bab tentang naon kebaikan bab tentang sodakoh tentang infak dina bab-bab kapangker tapi kadang-kadang orang dina amalna ya mata kusim kuring dina on deui digeuing deui sok atuh urang belajar ngamalkeun sabab urang hasil menerima ilmu tanpa pengamalan mah kumaha tuh urang kabur mana hasilna mana tapakna urang mendengarkan nasihat guru teh cek guru ngaji ibadah usaha teh ayeuna usaha urang can boga usaha can gaduh usaha geus dibere usaha
urang teh wah kayak da usaha na abi mah atuh can kitu tong nurutan siga anu atuh nya tong nurutan hayong siga haji emen atuh nya urang sakieu kaayaan usaha nah ya tetap nu tadi teh keluarkan urang teh bersedekah justru ku urang ngorbankeun harta banda urang secara hitungan memang berkurang secara matematika naon tetapi mungguh Allah harta banda nu ku urang diinfakkeun harta banda anu ku urang dikaluarkeun dina jalan taat terhadap Allah justru mungguh Allah mah bakal bertambah ya justru didinya modal kesugihan urang teh modal kekayaan urang teh nyaeta naon ku urang loba ngorbankeun ku urang loba ngainfakkeun harta banda dina jalan taat terhadap Gusti Allah itu adalah kunci kesuksesan kunci kabeungharan gitunya Haji Maman nya cek ieu nama cek Sunda nama lamun hayang beunghar kudu daek sodakoh lamun hayang cepat beunghar kudu daek resep infak teh lain kudu gede nominal semampunya urang mampuna urang di mana berinfak tong hayang nungguan loba teh samampuna urang teh urang sanajan kencring sarua bakal diridoi ku Gusti di mana urang tulus ikhlas karena Gusti Allah boa salametna urang dikubur teh salametna urang di akhirat boa ku urang nyodakohkeun duit 2000 tapi urang naon ikhlas mungkin wae nu nyalametkeun urang teh duit 2000 sabab harta urang nu digeus diinfakkeun dina taat terhadap Allah justru eta harta banda urang anu bakal jadi milik urang di mana surga di akhirat bakal jadi penolong urang da harta nu dikekepan mah nu ditumpuk-tumpuk, nu ditatap, diusap cantang tuh bakal jadi mutlak milik urang gitunya tuh. Jadi wal kadziminal ghaidha dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi yuk tadi teh sifat jelma nu bertakwa teh tisajabana tadi resep ngaluarkeun harta banda kadituna jelema anu bertakwa mah bersifat naon menahan amarah jadi bersifat hilim teh wal afina dan orang-orang yang memaafkan kesalahan dari orang lain. Eta ciri atau sifat-sifatna jalmi anu bertakwa. Jadi hilim teh, hilim tadi teh santun teh, penyayang teh, pemaaf teh. Jadi pemaaf teh. Apaan tadi teh hilim teh naon? Menahan menahan gejolak amarah atau hilim teh naon pemaaf atau santun teh deudeuhan nyaahan teh sarua naon hilim. Masyaallah. Jadi jelema sifat hilim teh sifat anu sangat mulia. Sifatna paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasul, keagungan Rasul, kesempurnaan sikap Rasul, kesempurnaan sifat hilimna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna salah sayos ciri kemurahanana Rasul, ciri hilimna Rasul,
dina hiji waktos mantena paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya satu kejadian di mana mantena kedatangan orang Badui. Orang Badui teh nyaeta orang Arab anu calikna di leuweung nya. Bertempat tinggalna di leuweung. Suatu ketika eta orang Badui teh narik kana ridana kana naon solendangna atanapi kana naon aya sorbana baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbekas dina leherna paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti atuh kenapa berbekas di leher baginda? Berarti eta orang Badui teh narikna secara narikna dengan tarikan anu sangat keras ya. Jadi sehingga berbekas di leherna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha tah sikapna baginda Rasul? Baginda Rasul ngabalieur bari tersenyum. Jadi mantena naon tersenyum. Malah eta naon solendangna sorbana paduka Rasul teh dipasikeun ka eta naon Badawi. Yuk kemuliaan akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan duduhanana, penyayangna, pemaafna, khilimna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah aya di kajantenan dina hiji waktos aya orang Badui deui we. Maklum meureun ti leuweungnya apalina. Suatu ketika eta si Badawi teh kahampangan di masjid. Werwe di mana? Di masjid. Kumaha tah keagungan akhlak pad baginda Rasul. Rasul teu cepat-cepat bertindak. Rasul teu cepat-cepat bertindak. Mualah para sahabat batos ya geus naon ngagelang angan hayang kumaha lamun cek bari basa ieu namanya. Wah, ningali kakuan beureun asa teu sopan ya, komo di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus geram. Tapi Rasul kumaha nyaram ka para sahabat, tunggu sina beres heula naonna kahampangan atuh eta akhlakna baginda Rasulillah teu cepet ngahukuman, teu cepet bertindak. Masya Allah Gusti, coba urang mah kumaha nya, coba ieu sorban urang di anu narik kumaha ta urang tong bujung-bujung aya nu narik bari urang naon ieu leher tapakan nya katoel ge urang mah kasigeung kumaha ta urang sikap urang kumaha kasigeung baik kasigeung ku para badan kasigeung ku ucapan kan kumaha urang mah aya batur nu nyinggung ucapan kan kumaha urang sikapna ya Masya Allah Gusti tak kitu urang mah lemahna urang teh kitu lemah urang mah lemah jadi urang rek merasa lebih baik kumaha tuh rek merasa urang takabur sombong kumaha urang sedengkeun sikap urang nu sakieu buktina sikap urang anu sakieu Masya Allah can bisa ngamiliki sifat khilim teh can aya dina diri urang pemaaf teh can aya geuning bukti nama urang mah lemah Masya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim matak urang mah kudu terus ya kudu terus dekat dengan ulama
kudu terus urang mah mendekati guru kudu siap urang merapat ka guru, siap merapat, siap dinaon, siap merapat, siap diikat ku nasihat oleh guru. Kadituna insyaallah di mana kitu bakal bagja dunya akhirat. Jadi urang mah kudu siap merapat, siap diikat ku naon? Ku nasihat supaya bagja dunya akhirat. Gitu nya. Masyaallah gitu. Yuk khilimna baginda Rasul, kemuliaan akhlak baginda Rasul harus menjadi tauladan kangge urang sadayana. Jadikeun padutan, jadikeun teladan keur urang. Sakira tanamkeun sifat khilim, tanamkeun urang sifat khilim, tanamkeun baik di dalam rumah tangga, di dalam berkeluarga, tanamkeun sifat khilim di dalam urang bertetangga, tanamkeun sifat khilim di dalam urang lembaga, tanamkeun sifat khilim di dalam urang bernegara, tanamkeun sifat khilim di dalam urang berniaga, berusaha. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, urang sadayana sing teras istiqomah belajar menanamkan sifat khilim. Tanamkeun ku urang, belajar terus menanamkan sifat khilim. Suatu ketika di mana orang diuji ku Allah melalui orang lain, diuji ku Allah mendapat cemoohan, diuji ku Allah urang teh naon mendapat cemoohan, datang hinaan, cercaan tinu lain, datang misalkan naon anu ngahinakeun ka urang, anu nyinggung ka urang, anu ngarendahkeun ka urang, anu milaraan ka urang, ujian kage urang, ujian. Maka urang tadi teh kudu belajar bersikap khilim. Di mana datang nu bieu, perkara nu bieu teh, maka urang sadayana ulah cepat-cepat marah. Jaga emosi urang, berusaha urang perangan emosi urang, berusaha perangan naon emosi kemarahan urang teh perangan. Sok sanajan urang mampu ngabalas, sanajan urang mampu membalas, tetapi urang ulah lawanan. Nu kitu nu kieu nu dolim ka urang, nu ngahinakeun ka urang, anu ngarendahkeun ka urang, anu mitnah ka urang, anu menjelekan ka urang, tetap urang sadayana kudu pasangkeun karidoan kasoparan. Tetep jaga urang teh ulah lawanan, ulah sarwana. Itu seuneu urang kudu naon cai. Di mana itu seuneu urang seuneu atau kumaha? Ngagedur. Lamun ngagedur duanana kumaha tuh? Sabab kemarahan teh adalah pintu kehancuran. Naon sababna kemarahan mangrupikeun pintu kehancuran? Lantaran dina nalika urang marah, akal pikiran urang teu berfungsi. Kadang penyesalan teh sabada urang prak migawe naon nuturkeun amarah.
kehancuran dina rumah tangga orang kan tina naon kemarahan orang tuh jadi ulang jaga emosi orangnya, jaga ulah lawanan, ulah saruahna, ulah jadi lawan padu nu kumaha wae ge tetep anggap ku urang kawan tiasa teh kitu tiasa jadi nu dolim kumaha bae nu geus nyieun kadoliman kumaha bae terhadap urang tetep urang kudu lapang dada kudu gede hampuraan kudu gede maaf ulah cepat-cepat membalas ulah hayang pupuas ulah hayang mupuas wah keun sia ulah atuh sama-sama di mana orang saling membalas itu berbuat dolim ka orang sarua membalas kedolimanana atuh sarua orang pinar itu finar ya sarua orang teh naon cilaka duanana. Jadi di mana orang teu saling membalas teh meredam amarah orang mengalah teh ieu teh lain kemunduran ke urang lain ku urang bersikap seperti bieu teh lain urang rendah lain tetapi urang di hadapan Allah mah justru urang teh ditingkatkeun darajat di mana urang ngamaaf teh di mana urang hampuraan kalah deudeuh ka jelema nu geus nyieun kadoliman ka urang teh kalahnya tuh ieu teh urang hakikatna urang teh bakal ditinggikeun ku Gusti Allah malah jelema nu kumaha bae ka urang nu geus nyieun kadoliman wae kumaha ka urang tetep ku urang doakeun anggur mah doakeun ku urang teh Gusti titip si anu Gusti bukakeun hidayah sinareng taufik kasih fulan Gusti ampuni dosa perdosa nasi fulan Gusti ya Allah leleskeun manahna si fulan Gusti husnul khotimahkeun si fulan Gusti bagjakeun dunya akhiratna si fulan Gusti luhurkeun darajatna berkahkeun Gusti si fulan wah hebat di mana batur dolim ka urang kalah kitu hebat ta urang hebat urang wah luar biasa sikap urang sangat luar biasa yuk ku bersikap gitu teh wah nganterkeun urang kana darajat anu mulia kitu nya insyaallah jadi kitu hilim teh jadi tanamkeun sifat hilim urang berusaha belajar menerapkan naon sifat hilim innamal ilmu bita'allumi wa innamal khilmu bitahallumi hanya bisa diperoleh bisa diraih ilmu dengan belajar wa innamal khilmu bisa diraih bisa diperoleh sifat khilim dengan melatih diri jadi carana kumaha hayang aya tumrap nu sifat nu bieu teh sifat khilim teh dina diri urang teh nyaeta urang kudu melatih di diri latih diri urang cek paribasa mah ngaji di diri ajikeun ujikeun latih diri urang teh nalika urang mendapatkan kemarahan emosi urang muncak kakeheul urang dendam urang teh memuncak tumerap dina diri urang latih redam ku urang sorangan tong dituturkeun tong digugu cek nafsu mah sia kehel kasih anu geus nyinggung urang geus kieu tapi urang kembalikeun deui kana diri tahan emosi urang
tahan kemarahan urang. Pikir bulak-balik di mana orang membalas teh bakal kumaha, bakal menyelesaikan masalah bakal kumaha. Di mana orang sarua nalawanan teh bakal kumaha akibatna. Gitunya cepat-cepat orang teh naon berlindung terhadap Gusti Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cek urang teh teu taudan tah marah urang teh taudan. Salindungkeun ka Allah, pasrahkeun ka Allah urang teh. Tanamkeun karidhoan kasobaran. Cepat-cepat urang kada kajamban naon berwudu. Tatkala datang amarah teh cepat-cepat ta'ud istighfar, cepat-cepat orang ngambil wudu. Tuh gitu paham sadayana gitunya. Lah tak gitu, mudah-mudahan orang cing tiasa nerapkeun ieu sifat hilim sakira kadituna orang sadayana sing tergolong orang-orang anu bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Matak seurkeun ngadoa urang tehnya, Allahumma agnini bil ilmi, Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ieu doa supaya urang teh naon ngamiliki sifat hilim. Kumaha? Allahumma agnini bil ilmi tuh wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma agnini, ya Allah sugihkeun abdi teh ku ilmu Gusti. Lamun sugih ku ilmu kumaha urang teh? Urang seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Tatkala urang milih ilmu, dunya ge bakal naon? Nyamperkeun. Tuh Gusti, sugihkeun abdi teh ku ilmu Gusti. Sugihkeun, kayakeun abdi teh ku ilmu. Wa zayyinni bil hilmi Gusti. Hiasi diri abdi Gusti. Hiasi dengan sifat hilim. Jadi hiasi diri orang teh dengan sifat hilim Gusti. Hiasi diri abdi dengan sikap hilim, sifat hilim Gusti. Wa akrimni bit taqwa Gusti. Beri kemuliaan abdi teh dengan ketakwaan Gusti. Muliakeun abdi Gusti dengan ketakwaan Gusti. Mulia abdi teh hoyong ku takwa Gusti. Kitu teh doa teh. Tuh terus naon? Wajamilni bil afiyah Gusti. Baguskeun kesehatan abdi Gusti, baguskeun kewarasan abdi Gusti, apiahkeun badan abdi, apiahkeun dohir batin abdi. Yo doa kesehatan oke sami ya. Jadi sok kumaha wihande Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Sekali deh. Wa zayyinni bil hilmi wa bit wa jamilni bil tangkap. Wah manya pentium urang masih katangkap. Allah sawihan deui sok sareng kadena Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Paham? Katangkap teh Mas, katangkap Mas. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Gitu ya. Insyaallah
Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, atawa khudil afwa kudu ngambil anjeun kana ngamaaf ya. Kudu ngambil anjeun kana ngamaaf. Wa'mur jeung kudu merintah anjeun bil urfi kana naon kebaikan kana ma'ruf. Wa'rid jeung kudu ngabalir anjeun anil jahilina ti jelema-jelema anu barodo. Jadi hartina tong lawanan, tong sarwana balir jelema anu bodoh mah, sabab musuh alim teh adalah orang-orang bodoh. Hartina tatkala orang tadi teh khudil afwa, jadi orang kudu bersifat hilim pemaaf teh tadi. Wa'rid anil jahilin kudu ngabalir anjeun ti jelema-jelema anu baro di mana jelema bodoh ngajak padu ka urang, ngajak debat ka urang, tong lawanan. Sabab naon atuh? Gunana lamun nu bodoh tapi bodohna lain alewo, bodohna bodoh ka toloyo. Jadi eueuh guna dibere nasehat ge moal naon nu bodoh ka toloyo mah moal menerima mending kene antep ka balir urang teh tong berdekatan jeung jelema nu bodoh ka loyo nya itu paham nanya gitu. Surat Al-A'raf ayat 199. Itu paham sadayana. Mudah-mudahan sok sanaos ieu uraian ala kadarna. Mudah-mudahan sing nganterkeun ka urang sadayana kana keselamatan, kemaslahatan, kebagjaan dunia terutama akhirat ya. Mudah-mudahan urang sadayana dihiasi, jiwa raga urang sadayana dihiasi ku sifat khilim.